Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Kumaha damang pamirsa? Minggu kamari di akhir pangajaran tatarucinganana nyaeta dicagap aya ditingali teu aya bin eueuh. Jawabanana naon? Leres pisan. Cepil alias ceuli. Dicabak mah aya pan, tapi lamun ditingali henteu aya alias eueuh. Keprok heula atuh. Pamirsa, saacan prung urang diajar, saperti biasana urang ngadua heula. Ngadua di kawitan. Rengse. Tahayeuna hayu ngadeg. Saperti biasa, saacan diajar urang ngawih KPD, kawih pangjajab diajar. Sayogi 1 2 3. Materi anu dipedar ayeuna nyaeta materi anyar bahasan kampung adat Sunda. Bahasan mangrupa tulisan anu ngabahas atawa medar hiji masalah. Bisa naon wae masalahna. Anu jelas dina bahasan dibutuhkeun ayana fakta tina data anu ditepikeun. Bahasan ampir mirip jeung tulisan esai. Ngan dina tulisan esai mah hal subjektif, hal tanggapan pribadi leuwih katingali dibanding tulisan dina bahasan. Fakta-fakta anu aya dina bahasan bisa mangrupa hasil tina panalungtikan, bisa oge mangrupa pangalaman sorangan anu nulis eta bahasan. Masalah naon wae bisa dijadikeun bahasan. Anu penting gede manfaatna pikeun nambahan pangaweruh anyar keur jalma lain. Cara nuliskeunana bahasan bisa dina bentuk narasi, deskripsi, eksposisi, atawa bisa oge dina bentuk atawa wangun argumentasi. Bahasan biasana diwangun ku bubuka, eusi jeung panutup. Tah bubuka, eusi jeung panutup teh disebutna struktur bahasan. Kampung adat. Kampung adat nyaeta lembur anu masih nyekel deleg, anu masih magehan adat kabiasaan tradisi karuhun baheula. Boh dina wangun paimahanana, wangun imahna, atawa tata cara kahirupan sapopoena. Kampung adat Sunda miboga harti kampung atawa lembur
anu masih nyekel magehan adat tradisi karuhun urang Sunda. Jadi anu disebut materi bahasan kampung adat Sunda nyaeta tulisan anu medar ngeunaan lembur anu masih nyekel magehan tradisi adat Sunda. Sangkan leuwih jelas, leuwih paham kana materi kampung adat Sunda atau bahasan kampung adat Sunda, mangga ku hidep tingali regepkeun ieu aya tayangan perelean ngeunaan bahasan kampung adat Sunda.
ayeuna urang geus aya di akhir pangajaran. Urang tatarucingan. Dangukeun teguh ya. Baju bodas lain dokter, di topi hejo lain tentara. Naon sok? Minggu payun jawabanana. Pamiarsa sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun tina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.